Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'ul ma'ah. Ya bab maf'ul ma'ah. Wa huwa sareng ari maf'ul ma'ah al ismu eta isim al mansubu anu dinasobekeun alladzi yuzkaru anu disebut libayani man pikeun ngajelaskeun jalma puila anu dipidamel ma'ahu sarta naman naon al fi'lu padamelan nahu contoh Ja'al amiru wal jaisa. Ja'a geus datang. Saha al amiru raja wal jaisa sarta bala tentara. Wastawal ma'u wal khosbata. Istawa geus papak geus sarua. Naon alma'u cai wal khosbata sarta kayuna. Wa amma khobarukana sareng adapun ari khobar kana wa akhawatuha sareng dulur-dulurna kana wasmu inna sarang isim inna wa akhawatuha sarang dulur-dulurna inna faqad taqaddama maka nyata geus ti heula naon zikruhuma nyaritakeunana fil marfu'ati dina bab isim-isim anu diropakeun. Wa kadzalika sareng eta nya kitu deui at-tawabi'u ari tawabi' faqad taqaddamat maka nyata geus ti heula eta tawabi' hunaka di ditu. Ieu bab netelakeun tentang isim-isim anu dinasobkeun anu terakhir. Nyaeta maf'ul ma'ah. Disebut maf'ul sabab dinasobkeun, disebut ma'ah sabab artina aya sartanya. Wa huwa sareng ari maf'ul ma'ah al ismul mansubu alladzi yuzkaru li bayani man fu'ila ma'ahul fi'lu. Ari maf'ul ma'ah teh nyaeta isim anu dinasobkeun anu disebut pikeun ngajelaskeun jalma anu dipigawena. Kana contoh geura nahwu ja'al amiru wal jaisa geus datang pamarentah sarta tentarana. Anu jadi maf'ul ma'ah nyaeta mana? Al jaisa nya. Wal jaisa. Tawaw di dieu diartikeun sarta. Jeung kudu di iroban nasob. Wal jaisa. Lamun dibaca ropa ta eta mah teu jadi ma'ah nya, teu jadi maf'ul ma'ah, justru jadi atop. Lamun dibaca wal jaisu gitu tah.
Tah itunya. Jadi wau ma'iyah wal jaisa. Ya sih teu naonnya dibaca wal jaisu oge ngan meureun teu jadi maf'ul ma'ah gitu. Lamun dijadikeun maf'ul ma'ah wayahna kudu di nasobkeun itunya. Al jais tekan nasob tanda nasobna kunaon? Ku fathah sabab isim mufrad. Wastawal ma'u wal khosbata. Nah, wal khosbata. Taya al khosbata dinasobkeun sabab jadi maf'ul ma'ah ditanda nasobna ku fathah sabab isim mufrad. Tadi oge misalna rek dibaca ropa ya pek wae. Ngan meureun teu jadi maf'ul ma'ah. Wauna lain wau ma'iyah gitu. Jadi wau atop. Wa amma khabaru kana wa akhawatuha wasmu inna wa akhawatuha faqad taqaddama dzikruhuma fil marfu'ati. Adapun ari khobar kana jeung dulur-dulurna, isim inna jeung dulur-dulurna ta eta mah nyaritakeunana entos kapungkur dina bab marfu'at. Tuh. Misalna kan Zaidun qaimun datang kana kemana? Kana Zaidun qaiman. Contohna deui misalna nya. Fil fasli tilmidun. Fil fasli tilmidun. Datang inna fil fasli tilmidan. Inna fil fasli tilmidan. Sanyana eta di jero kelas tilmidan hari murid. Wa kadzalika tawabi'u qad taqaddamat hunaka. Nya kitu deui cenah tawabi. Sami tos dicaritakeun di ditu itu dina bab sebelumna. Anu mengikuti kanu dinasobkeun. Aya sabari jinu anu mengikuti nasobkeun teh? 4 hiji. 2 3 4 gitunya. Ta eta maf'ul ma'ah. Wallahu a'lam bishawab.